wastapun Muhammad Yusri tepangkeun wastapun Muhammad Baris Tepangkeun wastapun Dandi Kurnia. Tepangkeun wastapun Natem. Tah, ayeuna simkuring sareng rerencangan bade ngajak pamirsa sadayana ka salah sahiji tempat wisata anu aya di Karawang Kidul. Anu namina anu lokasina aya di Lamping Gunung Kirampong, Lembur Pupus Ruju, Desa Mekar Buana, Kacamatan Tegalwaru, Kabupaten Karawang. Abi nanti akan nonton bioskop kemudian klik A few moments later. A few moments later. Alhamdulillah, aku sumping. Sumping sareng jangan tos dugi di lokasi Jembatan Cinta. Tah, di dieu oge aya sababaraha spot atanapi tempat anu wajib urang didatangan. Nyaeta diantarana Sapeda Ontel, Bunga Mata Cinta, Taman Cinta, Saung Rehat, Aula, Bakso Cinta, Karpet Terbang, Curug Janggot, Terapi Ikan, Toilet, Musola, sareng kantin. A few moments later. Nah, ayeuna abdi sareng rerencangan entos tepi di salah sahiji spot Jembatan Cinta nyaeta ieu namina teh Balon Cinta. Dekat. Nah, salian spot-spot anu disebatkeun di payun, aya oge spot sejen anu namina Terowongan Cetok. Nah, ayeuna simkuring atas oge ka spot anu tadi disebatkeun di payun nyaeta Bunga Mata Cinta. Simkuring atas oge di spot anu namina Sapeda Ontel. Assalamualaikum. Ayeuna abdi tos dugi di tempat Saung Rehat nyaeta tempat para pengunjung istirahat. Nah, ieu tempatna. Saparantosna urang ngurilingan ieu tempat, tangtu urang capek, ngarasa haus atau lapar. Nah, di dieu oge disadiakeun tempat. Nah, salian di tempat anu tadi entos seueur dikunjung di dieu oge aya tempat tetepannya nya ieu tah musola anu lokasina caket sareng kamar mandi, kamar ibab maksudna. Nah, ayeuna simkuring sareng rerencangan tos dugi di spot utama anu namanya Jembatan Cinta. Aduh, yuk lumayan ya. Lumayan capek oge, tapi aya hasil gitu. Jadi puasnya emang puas banget. Tempat lokasi Jembatan Cinta yuk. Lebarna teh kirang langkung 6.000 meteran. Sumpingna ka ieu tempat teh mibanda sababaraha manfaatnya. Di antarana nyaeta ngaleungitkeun kagundahan, tos galau, misal anu nu galau mangga tiasa langsung ka dieu. Juang refresh. Niat kawit pikeun ngalereskeun bentang patalina sareng Jembatan Cinta eta mung iseng. Mimitina ngan ukur kangge hiburan kulawargana sorangan. Saur Haji Naji. Nu ngaku masih aktif dinas jadi perwira TNI nu kantorna di Den Harlat Jakarta. Alhamdulillah rupina Jembatan Cinta kenging promosi gratis ku kecap-kecap tina tamu anu parantos sumping ka eta tempat. Saur Naji bari neraskeun sanaos kaayaan jalana masih keneh hese.
Kirampong gunung alam tempatna asih kasih bentangna hejo pisan sabab sakurilingan dikuasai ku leuweung sareng sawah gunung sanggabuana. Kanggo anjeun anu resep nyandak gambar ieu cocok bari nyantai sakedeung sareng ningali bentang alam anu tiis.